Tapi kami tangtu ngaberkahan ka jelema anu muntang ka kami. Bapak Ibu, tepang deui sareng abdi waoce dina beja kabungahan. Beja kabungahan dinten ieu netelakeun dawuhan Gusti anu kieu. Kami tangtu nyumpahan ka jelema anu murtad ti kami, anu ngandelna ka manusa. Tapi kami tangtu ngaberkahan ka jelema anu muntang ka kami. Muntang teh ulah ka manusa Bapak Ibu, kedah ka Gusti. Muntang ka manusa, ngandal ka manusa mah bakal kuciwa, bakal nyeri hate. Aya si eta, aya si anu, ngandalkeun ieu, matak nyeri hate. Hayu urang muntang ka Gusti. Upami aya karerepetna naon, enggal sumping ka Gusti, ngadeuheus ka Gusti, ngadapi tulung ti Gusti. Mugia Bapak Ibu sadaya tiasa ditegerkeun iman percantena ka Gusti. Gusti ngaberkahan.